Seorang nate gaya bahasa lain amung lain amung mah paneri bagian panutup bahasa licik licik ini ya diwakil tuh iya mah dia kosan sabaraha dia teh dia kosan teh gebrekeun heula di dieu kudu si ieu teh pas dudak-dudak kabur we kakek teh tanggung jawab mah aya ya kumaha aya mah mana aja